santri jeung santriana wayahna kudu sia ulah terus we main game diajar tani dina game diajar perang dina game diajar olahraga dina game maka akhirnya teh menjadi jelema nu game over kapan ada game maka betul-betul teh game over sabab batur nu nyieuna lain ngawin kasediaan hartosna di jelema nu elehan jadi lamun santri yang terus wae main game maka eta teh kadar elehan geus ngaku eleh ayeuna itu baheula mah diterjun kuring oge ulah kana sakola eta kan dari bade ieu cenah anak HP dari nama kan setengah jam anu 10 jam mah main game